Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda Tarawi Dongeng Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana bae alamatna kumaha dar lamang dengan ieu. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan tanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipiara pusing kuring siang kalian. Wargi selenan jungan ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kiliksa di Sumedang bagian ke-15 anca urang katunda bagian ke-14 dinten kamari urang nyariuskeun salib anu harita mulang ka bumina dianggap ku Bi Ucih aja istri teh tanapi Nya Aisyah bojona salib nu baramain nya wargi seleuna kumargi ningali salib kayaan rambut gitu di tangguan bara lutut jeung sabang sana dianggap barang main tak kumaha jeung na carita wargi mangalujeng ngadamkeun eta ngatang landung pang beberahmana Tekung Selila harita kadenge nu gunem catur nyaritakeun barang dagangan nu geus beak sarta eta semah masrahkeun duitna oge dicaritakeun yen Aisyah keur eueuh di imah lantaran keur nagihan ka warung-warung mau puladang comrok jeung goreng pisang katut anu sejena. Tekung Selila awewe nu tadi teh kaluar di dapur leos indit ka belah kidul mapai jalan gede. Ku salib diteuteub manehna teh samar teh sing eta awewe teh anak uwana anu ngaran Ahmi. Tapi teh teh teu apalin ka manehna. Sebab kayan salib ka cidarusakna. Duh, geus rumah agung. Nyaan awak teh rusak. Eta dulur nepikeun ka teu wawuheun aduh kala kanjang kanu jajaluk dasar nasib nepikeun ka ngalaman kieu palang siang Aisyah gitu wawuheun kitu cenah ceuk salib dina hatena terus manehna ngeluk tungkul barinya kalantarang bingung nu teu aya papadana ari sabab era ku pamajikan hoream patepung bisi disebutkeun lalaki nu teu aya gadag. Ya keur ngahulang kitu lar aya nu ngaliwat tergarandeg garipun imah neuteup sakedeung ka salib tapi teu kungsi nyarita leos harita indit deui sanggeus rada anggang eta jalma teh ngomong rada bedas Aisyah bere tanu baramaen teh karunya kitu pokna atuh mani nyentuh kana angan salib sabab beuki jelas urang dinya geus teu wawuheun da pugu kaayaan salib ka cidarudina salib cengkat lalaunan rek maksakeun asup ka imah sabab najan kumaha bae ge eta imahna tapi same unggah ka imah ti dapur anu norojol tayalian di iwal ti Bi Ucih nu reuwaseun ngadenge anu nyebut barang main teh barang gok jeung salib Bi Ucih ngajenghok pok nanya eta teh saha pokna rada murengket teu wani deukeut atuh salib teu buru-buru ngajawab kala ngeluk tungkul bari negara-negara hate ti koro asa nyala ku piceurikeun lamun kongang mah hayang ngarontok ka Bi Ucih aya ngaguk-guk ceurik ngabudalkeun perasaan tapi salib teu bisa kitu ukur ngageremet dina hatena. Hei, anjeun teh saha ieu teh? Ceuk Bi Ucih nanya deui rada bedas. Lantaran salib teu ngajawab bae. Jeung kala tungkul di atuh puguh beungeutna teu pati kaciri. Bi, abdi pun salib. Hah, salib? Ieu teh yang salib? Tobat Gusti Nu Maha Agung. Kunaon ujang teu nepikeun ka kieu kunaon ujang kunaon ieu teh Bi Ucih nyampeurkeun gap nyekal tak-tak salib nu harita ngarung puyuk bari cari nak-nak sedih nu teu aya papadana jalila-lila segeruk ceurik teu kuat kuna langsa atuh Bi Ucih teu kawawa cipanon murbut bijil Bi ampun abdi teu kata langsara tuh hasil Bi tuh cek salib bari semegeruk ceurik teu beda jeung budak
Biuci teu ngomong deui Sarip dituyun dibawa ka jero imah. Kayan Sarip anu sarupa kitu embung kanyahoan kun seje nu matak buru-buru dibawa ka jero. Sarip harita nurut rumanggiung asa kakalayangan. Lempangge asa teu napak atuh ka imah teh. Beden abus ka imah teh hatena panas. Mipikiran jadi tagiwur tepuguh. Gek diuk di tengah imah dibaturan ku Biuci. Jang Sarip sing sabar anaking. Keun wae da geus kieu jadina bibi mah atoh nempo ujang bisa keneh rumingkang ge. Regreng sabab hidup datang deui. Ngan bibi teh jadi kagagas inget ka Mansur. Na ka mana ayeuna? Naon sababna teu balik bareng jeung ujang? Apa ninitna ge bareng? Ceuk Biuci teu sadar kalakang ngahujanan ku pertanyaan ka Sarip. Nu haritakeun nyuuh bakat ku sedih. Atuh teu ngajawab kalakang ading dieu ceurik ngabudalkeun sagala rupa kasedihna. Biuci harita kakara ingat. Yen manehna teu meunang nambahan Bang Baluh kanu keur ngumbar kasedih. Gancang harita teh cengkat. Leos ka pawon rek nyokot cinteh. Tadi lagi sebalik disong mikeun cai ka Sarip. Nginum heula jang ngara segar kana awak. Keunai ulah loba nu dipikiran wayahna sing sabar. Sarip cengkat tergot harita nginum. Eta cai rasana leuwih ngeunah batan cai jam-jam anu kasohor. Da bugu keur halab-hab jeung panas hate. Sarip teger di hatena sorot panona rada cahayaan. Gek diuk bari nyarande kana tihang. Sarta nyisutan cipanon kutungtung baju nu geus rawing. Bi, kamana Aisyah? Keur nagihan jang sakedeung dige datang. Nagihan naon Bi? Kuring ngamelang sok sieun Aisyah teu manggih dahar. Sabab ku kuring teu ditinggalan bakal anu cukup. Da puguh duitna bea ku kuring sorangan. Disangka mah Aisyah leka lantar. Taya nu ngurus. Tapi Sarip teu kebat ngomongna manehna bet ngarasa era kuno aya di imah lumasa kata lanjuran. Ulah loba teuing pikiran jang keun wae da Aisyah mah teu kalantar, teu sangsara teuing. Sakalian dahar mamanggih da boga usaha leulitikan. Dagang bareng jeung bibi ngagunakeun modal paninggalan ujang teh. Cik Biuci terang-terangan. Nuhun Bi, nuhun pisan. Sarip ngemplong harita hatena. Bang Baluh nu kacida beratna asam murag, hatena jadi harampang. Ari Mansur ka mana jang? Cik Biuci keukeuh nanyakeun anakna. Bi, kuring teh kapaksa papisah jeung Mansur sabab aya nu ngabejaan. Yen neangan merah dalima teh ulah babarengan cenah. Kudu misah tujuan ngarah hasil salah saurang. Tak kulantaran kitu Mansur mah katatar kulon, ari kuring nu tadina rek katatar kidul teh gagah. Sabab kalah ngaprukan teu puguh nu akhirna kieu Bi. Cik Sarip beuki sedih ari ras inget kana lalakon hirupna. Oh, jadi teu babarengannya. Cik Biuci kaget. Kapaksa Bi. Da ngagugu kanu mapatahan. Ya muga-muga we nasib Mansur masing alus. Ulah sangsara kawas kuring. Kitu cenah Cik Sarip harita. Loh mun nasibna alus. Kumaha lamun jiga ujang atawa kumaha mun leuwih goreng batan ujang. Dede teuing anaking. Nah, bet kamalinaan teuing atuh. Ari geus puguh eueuh mah nya balik we ulah los-los kanu teu puguh. Nya Bi, ayeuna mah kapikir ku kuring ge. Anas teu balik ti bareto ngarah teu nalangsa kieu. Sarip ngarasa kaduhung da lamun buru-buru balik maka lembur meureun moal kieu-kieu teuing.
sareng keur gunung catur kitu kalacat aya nu unggah berai pantemuka. Bus Aisyah ka jero ngajunghok nempo nu diuk dina samak bari nyarande. Asa teu percaya kana tetempoanana. Atuh sajongjongan mah Aisyah teh ngajengjen bari ngalek baskom panonna melong ka Sarip. Aisyah, ieu akang hampura akang teh sah. Ceuk Sarip bari cari nakdak ka sedihna bet daratang deui. Watir ka Aisyah. Anu buguh mani ngalakatai Aisyah teh. Gubrag baskom murag duit receh mawur brek deku ngaranto ka Sarip bari dumarida. Kang Sarip, nabet jadi kieu Kang. Cenah ceuknya Aisyah bari ceuri. Ku Sarip teh diusapan tak-takna. Bari dihujanan ku Cipanon teu kuat nahan perasaan sedih. Kulak cang gembag Jawa. Memang geus aya nu ngatur sah. Nasib akang memang kudu ngalaman kieu. Sing sabar nyai da geus kieu nasib anu karandapan. Ceuk Sarip bari nyusutan Cipanon. Teu sangka teuing akang teh bet ngalaman kieu. Natas di mana Kang Sarip teh atuh mani ngampleng. Kamalinaan teh kabina-bina teuing jiga teh inget ka lemur. Akang rumasa katalanjuran sah. Lain teu inget ka lemur akang. Ngan akang teh katalangsara apan sakieu buktina bisa balik ge untung. Dalam mun teu aya pitulung nu kawasa mah buangan kalijenatna akang teh. Na ka mana wae atuh Kang? Panjang lalakon akang teh sah, panjang pisan. Geus nyai ulah kalobata tanya karunya jang Sarip teh capeun keneh. Mending geura sayagikeun dahareun karunya lapareun meureun. Ceuk biucih ngingetan sangkan Aisyah ulah wa kalobata tanya kanu keur capek. Ke atuh Kang, kuring rek nyayagikeun heula sangu. Meureun akang teh lapar, datas lumampah jauh. Nya lapar geus jadi bakna akang sah. Unggal poe unggal peuting ge ngan lapar jeung lapar we. Sabab langka mangi sangu. Mun aya mah akang teh hayang sangu leuleus sah. Sabab beuteung akang jadi kumake ieu teh. Teu kaog ngadahar nu heura sok nyeri. Ceuk Sarip terang-terangan menta ka pamajikanana. Heug urang ngaliwat heula Kang ngarah leuleus. Nya pek kumaha we carana mah. Kitu geus kitu mah Aisyah ngaleos ka dapur rek ngaliwat. Ari Sarip ngadayagdag bangun senang, lugina hatena. Geus bisa nepi deui ka imah kalayan salamet. Jeung anu pangbungahna mah pamajikanana tetep satia, ka salaki tetep bela jeung semujud. Bari ngadaguan liwat Sarip bebersih heula mandi marsian awak nu kalotor jeung barau. Baju urut ngalalana disimpen keur pangeling-eling terus disalin ku anu bener keneh. Geus kitu ngajemprak sila bari nyang haripan cai enteh lalauhna goreng pisang. Poe nyerelek beki burit nu ahina reupeting harita Sarip jeung Aisyah kadut biucih ngariung di tengah imah. Ngajatatan-tatan rek nanggap lalakon Sarip. Sabab Saripna geus jag-jag ayeuna mah teu limpe teuing cara tadi. Kang Sarip, beurang peuting kuring teh nungguan unggal poe liuk diliuk deui ka jalan teh. Mataknya dibeung sesongeteun. Tayeuna akang geus datang. Cik geura caritakeun Kang. Na kumaha pangalaman anu karandapan ku akang teh. Kuring jadi penasaran ieu teh. Ceuk Aisyah. Nya jang bibi ge geus hayang nyaho ieu teh. Kieu sah. Kitu di ka bibi pangalaman teh pait. Mani molelel alabatan si Kimahoni. Tujuan akang teu kahontal. Merah dalima teu kapanggih kalakah manggih kasangsaraan.
gunung-gunung disusul, guha-guha di tapaan, desa-desa di saksara, kolot-kolot nelegok tapak genteng kadek di guruan. Tapi hasilnya tetap kosong. Merah dalima teh teu kapanggih. Minang kanu panungtungan akang teh katalang ngesara di hiji guha nu pernahna di Gunung Kapur. Didinya akang teh ampir-ampiran jadi caduk orai sanca. Akang lumpat di babaranting, ampir-ampiran ragra kena jurang. Tah ti harita akang beak harapan. Terus we balik ka lemur, lempang sakaparan-paran da puguh teu apa jalan. Tah kitu pangalaman akang teh Isa. Cik Sarip Dumarida sedih ngaguara lakon anu geus kaliwat teh. Nah, atuh asa kawina bina teuing. Eta mah sangsara dia aja, Kang. Dalamun buru-buru balik mah moal kitu. Nah, atuh teh langsung ka dieu ti Gunung Kapur teh. Ih, ari Aisyah. Apan ku akang geus diterangkeun tadi teh. Geus diterangkeun. Lempang teh balik teh nyaho jalan. Jeung deui di hiji kota teh teu cukup saminggu. Sabab mindeng ka Talimeng. Jeung deui lamun awak teu kuat lempang, kapaksa ngagoler di emper toko bari bara main. Tah, ieu anu jadi sababna tanah lilana teh sah. Nu matak nepikeun ka bulan-bulan. Ku tante nepikeun ka kitunya. Amit-amit atuh ulah kapanggih deui. Geus cicing di lemur Kang, dahar teh dahar ge urang babarengan. Rek niat usaha mah teh kudu puluk-puluk. Kuring ge ngajalankeun duit 10.000. Awet geuning nepi ka ayeuna. Manjang bisa dahar. Kaharti ku akang ge sah. Memang kitu kuduna mah. Ulah jauh teuing ngalamun, ulah ngarawu ku siku. Akang teh lumasa salah. Sabka bita ku omongan batur. Cik Sarip maninggal leungis. Ayeuna mah kadubung sagede gunung bet kabawa ku sakaba-kaba. Geus makang. Jadikeun pangajaran keur nambahan luang jeung pangalaman. Ngan kuring jadi penasaran gitu. Nah kumaha Ari Mansur ka mana kira-kirana? Cik Aisyah ingetin ka Mansur. Akang ge teu nyaho sah. Teuing ka mana? Nya muga-muga we nasibna ulah cara akang. Nya Nyai muga-muga we atuh. Diucis cuma rimba sedih inget ka anakna nu can puguh karuhan nasibna. Jep sarelea jempek pating harulang. Jiga nu beak picaritakeun. Akhirna Aisyah nyarita deui tapi kana urusan sejen ayeuna mah. Kang Sarip, ka dieu teh kungsi aya Kang Tarji, Kang. Kang Tarji? Rek naon ka dieu nasa? Naon deui wati nagih geuning mata kreuwas, Kang. Utang teh bet ngalintuhan. Kitu ceuk Aisyah bari neuteup ka salakina. Ngalintuhan kumaha? Kang Tarji minta 60.000, apa nutang namangan 30.000 lain. Nya, ngan 30.000 hutang urang mah. Tapi nahan nepi ka 60. Ari akang kungsi janji yen rek mayar sakitu. Ceuk Aisyah jiga nu panasaran hayang nyaho kana jujutanana ngaratang tentrem kana hate. Atuh Sarip teh ngahulang bingung kopi jawabeun. Tapi da puguh geus ninggang disalah. Kapaksa akhirna mabalah ka pamajikanana. Nya sah. Akang teh kapaksa nyangupan kitu, da hayang dibere duit keur modal. Tadina mah akang teh boga harepan memeh 6 bulan geus kabayar tapi ayeuna kalah rusak geuning. Boro-boro mayar hutang awak ripuh. Tah kitu sah. Kumaha atunya? Aisyah teh nembalan bingung daya papadana. Sarip ngahulang, Aisyah ge ngahulang. Diucih ukur narik napas panjang, manehna milu eungap sabab duit sakitu teh dipake kuduaan jeung nu jadi anakna.
Babadamian teparat sabab bingung mutuskeunana harita Sarip teh jika nu gering nangtung. Pikiranana teu oleh muter neangan akal keun ngarengsekeun hutang. Tapi can manggi jalan anu sakira lancar. Isukna Sarip teh bisa hudang sakujur awak nyeri jeung pegal. Nyapugu bae Aisyah jadi bingung sabab salaki nu dipake andelan tebet kalah jadi bang baluh. Untunge aya Bi Uci nu teu oleh marena sehat sangkan salerea sabar tawakal. Poe kadua Sarip lain jag-jag tapi kala beki parna awakna nyebret teu kuat hudang-hudang acan. Jigana bae kasakit teh numpuk ayeuna sabab sajabana ti awak rusak, pikiran ge berat, mikiran hutang katarji nu akhirna Sarip gering ripuh. Saminggu tisaprak Sarip gering terojol aya semah lalaki namawa surat sacewir. Eta surat katarima ku Aisyah terus dibuka. Unina teu kurang ti leuwih nagih hutang 60.000 teh. Atugu Aisyah teh ampir katulengan maca eta surat. Saur Kang Tarji atosna hoyong kabantun ayeuna balgi bade dianggo mayar munding ka urang distan. Cuk utusan bari teriuk-riuk. Henteu bisa neguh kana kasusah anu karandapan ku Aisyah. Jang saurkeun ka Kang Tarji. Artos teh acan tiasa kasangakeun. Margi teh acan kempel. Atuh saja binati kitu saurkeun Kang Saripna nuju teu damang kitunya. Ceuk Aisyah kanu mawa surap nyaritana anca jeung sopan. Nya mangga ari kitu mah permios atuh. Mangga wilujeng angkat. Leos eta si lalaki teh indit balik di kalemburna rek nepikeun hasilna ka Tarji. Ku Aisyah geus kabayangkeun Tarji teh tangtung ngambek sabab duitna can bisa mulangkeun. Aya saha Nyai jiga aya semah bieu teh. Cik Bi Uci nu kakaran jebul tas di warung ngajingjing komplang di si minyak tanah. Nya Bi aya semah di Cilopang jurungan Kang Tarji nagih meureunnya. Mun Bi naon deui atuh kumaha cenah? Bi Uci panasaran hatena milu tetentrem. Nya kudu aya we Bi. Malam kudu kabawa ku nu mawa surat. Tapi kumaha atuh data can aya kapaksa we utusan teh balik lengo. Bi Uci teu ngomong deui bus ka dapur ari pikiranna beuki tagiwur sabab ingat bae kana hutang. Eta teh hutang Sarip tapi oge hutang manehna sabab Mansur bilu make. Obrolan Bi Uci jeung Aisyah kadengeun ku Sarip nu harita keur ngalempreh di kamar. Pugu bae mata kenambahan gering kana pikir. Sarip marurung ngarasakeun ka nyeri. Duh Gusti, kumaha nasib abdi atuh. Mana kieu-kieu teuing. Pokna terus malik ka rasa cangkengna nyeri, terus nangkarak deui walikatna nyeri nangkuban komo dada asa rampal. Aisyah teh bebeja ka Sarip mah yen ka imahna aya nu nagih. Sabab najan ngabejaan ge moal bisa ngajawab da pugu keur ngararasakeun kasakit teh. Jeung bila mun dibejaan bakal nambahan parna kana kasakit salakina. Sabab diheula ge pangna kitu teh balas mikiran hutang. Aisyah Sarip di kamar. Aya naon Kang Sarip? Aisyah buru-buru nyampeurkeun. Gek diuk gigireun salakina. Panona melung kana beungeut Sarip nu pias. Aya saha bieu teh sah? Aya Kang Kurdi urang lanjeung nawarkeun ayakan. Aisyah ngabohong maksudna sangkan Sarip ulah nyaho kana urusan hutang.
ulah ngabohong sah bakal nambahan pikiranin ka akangna beja kene terus serang da kang geus ngadenge ngan akang hayang jentre nah kumaha ceuk Kang Tarji. Aisyah ngahulang ditanya kitu bingung nu kadua katilu punten kudua katilu tapi akhirna maka paksa balaka dibejakeun sakumaha cek tadi atuh sarip teh mani ngahulang katara ambekanana bangun eungap cirining hatena keur nanggung bang baluh berat. Akang mah ulah mikiran hutang keun wae da geus jadi kanyataan. Kuring rek tamada ka Kang Tarji piraku Kang Tarji teu mere karinganan dari nyahun akang nagering mah moal buru ngahampura. Akang teu bisa miceun urusan hutang sabab eta urusan akang tapi akang percaya ka Isa baik uluskeun kumaha benerna eta mah. Tak bener gitu sing bebas ya Kang mah anggurna buru-buru gerak sager geus sager mah sagala ngareuna geura. Nuhun sah jumlah tu geura aras urus pek bae mah serahkeun. Aisyah cengkat kaluar ti kamar langsung ngajug ka dapur lek nepungan bi uci nu harita keur ngahuleung hareupeun hau can migawe nanaonan. Bi kunaon ngahuleung wae cik Aisyah bari gek diuk. Bingung Nyai na kumaha mereskeun hutangnya puku guring ge susah Bi sok sieun teu kabayar tapi utusanana teu kabahanan tang tukang Tarji bakal ngamak isuk page toge moal burung nolojol ka dieu talamun Kang Tarji datang kudu kumaha nya bibi mah masrahkeun ka Nyai kumaha alusna. Biuci kala masrahkeun lantaran manehna ge leuwih bingung. Arek tamada we heula suganan dibere waktu deui keur usaha. Kuring rementa karinganan ti Kang Tarji sangkan bisa mayar hutang sabada anu gering cager. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi mun Tarji teh satuju kumaha? Kapaksa kudu nurut kana kahayang Kang Tarji. Manehna geus boga ajaman mun hutang teu kabayar rek ngajabal imah jeung tanah nu dicicingan ku urang ayeuna. Cek Aisyah kapaksa ngabijakeun hal eta ka Biuci. Puguh bae Biuci meuni ngahuleung asa berat ari kudu masrahkeun imah jeung tanahna mah. Mangka ningkeur boga nu gering sarua we jeung marabunan anu keur tunggara. Ari cek pamikir bibi mah ulah dibikeun imah mah ari teu mikeun mah mikeun naon atuh Bi da kuring teh teu boga nanaon deui. Tembal Aisyah harita ngalimba Keun wae imah bibi pasrahkeun ka Tarji ngan ku dibalitungkeun sing bener harga imah sabaraha hutang sabaraha terus hitung leuwihna ulah dipasrahkeun buleud-buleud ngeunaheun teuing. Cek Biuci dari nakar manehna rela masrahkeun imahna ka Tarji asal bebas tina hutang. Bi ulah wakang emut ka dinya Bi sing nyaah ka Mansur kalunya bisi manehna butuheun mangkani Aisyah tekebat nyaritana jeung Mansur mah bisa badami paneuri moal kawas jeung Tarji. Bibi mah ikhlas jeung ridho asal hutang bisa kabayar. Ngan bibiku diampihan ku Nyai. Rek minu saimah di dieu. Bi, apan ari cicing masuk di dieu wae eta ge. Tapi ari kudu ngajual imah bibi make heulaanan. Inya kajeun ari teu tarima. Ngan lamun Tarji maksa ulah nepikeun ngajabal imah Nyai. Bahaya. Urang nu rugi manehna nu untung sarangan nya Bi kene urang akalan heula ku cara sejen tah bener pek we kitu oge
Biuci hari jeung Aisyah nulikeun di pagaweanana komo ayeuna mah kudu leuwih giat kana digawe sabab boga nu geuring jeung yang haripan hutang anu lain saeutik. Kecapkeun isukna harita kirawan Cihanet moyan Aisyah geus ngeder dagang. Ari di imah aya biucih digawe bari ngawulaan nu geuring. Keur dijual anu datang horeng tarji jeung baladna duaan. Datang-datang teh gegedor bari gegeroan ka Aisyah. Aisyah! Aisyah buka panto! Kituna bari ejegeler aya kasabaran. Jadi hayang buru-buru jonghok jeung Aisyah. Atuh biucih reuwas. Gancang nyamperkeun mani reusuh. Berai muka panto terus melongkat tarji nu ngabedega deket lawang. Kamana Aisyah? Pokna bari molotot. Teu aya keur dagang. Kamana si Sarip? Aya tapi keur gering ulah diganggu jang karunya. Wah, nagokan wae nini teh. Cik si Sarip cenah ka dieu. Kuring rek aya perlu gitu. Cek tarji gek diuk dina bang baru. Ari baturna pating laleje gareupeun lawang teh milu unggah sedengkeun diuci bingung lantaran Aisyah keureueuh. Ari Sarip keur ngalempreh teu tega lamun kudu ngahudangkeun teh. Ujang, bade aya pikeun saeun naon atuh? Biucih nanya bari gek diuk teu jauh ti tarji. Ari bibi teh indung si Mansur teh lain. Tarji kala malik nanya paroman teh pikarasepeun malah pikasieun. Nya jang bibi teh indung Mansur. Pek atuh geura nyarita ari aya perlu mah keun wae da ka bibi oge sarua ieu. Heug atuh ari kitu mah. Kieu bi, kuring geus merek karinganan ka Sarip jeung ka Aisyah. Waktu nu dijanjikeun geus beak. Malah mah geus leuwih saminggu. Tak kulantaran kitu, ayeuna mah kuring arek nyokot duit si Sarip. Aya duit syukur Allah mah naon bae anu payu rek dibawa ku kuring. Tapi kulantaran hutangna gede moal cumpon ku barang saeutik. Hiji-hijina barang nu saimbang jeung hutang iwati imah jeung tanah nu dicicingan. Tah kitu bi. Kitu ceuk tarji bari papata panonna gular-gilar galak nakal. Nah, teu aya cara sejen. Anu sakira pantas jang. Sabab kikituan teh salah. Sarua jeung nyiksa ka dulur. Apan jang Sarip teh goreng-goreng ke dulur Ujang. Kalah mapatahan bibi mah. Kuring teh geus gede, bi geus dewasa geus teu kudu dipapatahan deui. Datang ka dieu lain hayang dipapatahan tapi rek nyokot duit. Lamun bibi teu bisa mereskeun jig indit susulan si Aisyah cenah ka dieu. Atawa si Sarip cenah udang. Eta mah lain geuring api-api saya mah membayar hutang. Cek tarji setengah sesoak. Atuh Sarip ge ngadengekeun harita. Bugu bae hatena jadi ngentab panas. Teu karasa korijat hudang terus nyampeurkeun harita ka tarji. Limpang rumanggiung hampir tidagor kana panto. Kang Tarji. Ulah ka mana wae ngomong teh Kang. Kuring lain api-api. Tapi benar geuring. Nah, betah ya rarasaan teuing. Cek Sarip bari gek diuk awakna ngagidi bakat ku ambak. Pugue biuci reuwaseun pananya teh Sarip mal hudang. Nyata omongan dewek mah. Ari disebut api-api mah norojol biji. Cik geura bayar hutang teh. Ulah, waktosna wargi selina teh nyekapan. Rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilig Sati Sumedang bagian ke-15. Mugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan atuh lajengna Silibelaan bagian anu ke-16. Enjingna waktu sesami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dongkeun deui. Manina marang aturkeun nuhun ka paratosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.